Oke sahabat Sunda SS, kali ini kami akan review Bumi Pelangi, Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tentunya gimana keseruannya sih dan gimana lokasinya sih? Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti sahabat Sunda SS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadaya. Balik di channel urang Sahabat Sunda SS. Oke, Lur, intro heula. Oke, Lur, ayeuna urang nuju explore di tempat wisata, tapi itu tempat wisata terus terbengkalai. Di mana Cina Mang Jaki? Di Bumi Pelangi, Lur. Di Bumi Pelangi. Apa di Bumi Pelangi? Tah eta. Keur berjaya nama Bumi Pelangi teh keur naik rating mah keur iraha. Setahun ka tukang. Setahun ka tukang. Iya, ini geus terbengkalai. Duka imahnya faktorna naon gitu. Oke, itu di desa naon? Itu desa naonnya aing poho deui. Di desa Babakan. Kecamatan Jalaksana, kami terlepat mah gitu kan. Ya, luar biasa euy, urang teh mau udud korek euy poho mah ieu. Bisa teh bae teh naon. Gitu Lurnya, tadi urang tos ningali perjalanan ti awal ti handap sampai ka luhur, Lur. Mantap Lur, aslina urang euy. Jen tuh dorong motor Lurnya eta gara-gara. Nya eta jalanna geuningan euy. Nah, nya jalanna teh juga tah eta eta mah batu sadaya geuningan. Heeh. Jaba motorna motor Mio Matic. Aduh aing mah Lur. Biasa. Ieu ge berhubung cai Lurnya, jadi urang teh rada haus Lur. Rada haus lah. Aduh, Kecuang neangan KW sebuah naon lah diuyup. jangan cai diuyup. Tapi padahal mah lamun misalnya ieu tempat wisata geus naonnya dilanjutkeun. Heeh. Konsisten gitu kan. Heeh. Pasti bagus. Pasti Lur. bagus nya. Tapi sangat disayangkeun ya. Tah eta duka faktorna kunaon gitu kan. Tapi aya dicek channel nu di pinggir mah cenah ieu gara-gara cenah danana teh dibawa digondol maling Lurnya. Oh. Tapi geus urang teu usah Wala ngabahas duka eta gitu mah. nanya. Urang mah ayeuna mah cuang explore nya Mang Zen nya. Tah cuang explore keayaan ayeuna gitu. Keayaan ayeuna gitu di Buper Pelangi. Bumi Pelangi teh kumaha Lurnya. Oke, ayeuna ya berhubung kameramen ngan duaan ngan saurang Kan ya. saurang, oh. Jadi urang bakal nyekel kameranya, Mang Jan bakal nuntun tim mimiti sampai akhir. Oke, siap. Ikuti perjalanan urang kabehan di Sahabat Sunda SS. Oke. SS jeung kang kemana-mana nya Lurnya. Guys, aya. Di Zot. Oke Lur, balik deui sareng urang ya, Mang Zain. Di dieu urang bade memberitahu intina gitu kan, ngabejaan, merebeja gitu kan ya. Keayaan di Buper Pelangi atau Bumi Pelangi. Tah di dieu urang teh keur di caket loket Lur. Kadi geura. Tah di dieu kapungkur teh di dieu aya loket, ieu tempat loketna gitu kan, tiket. Terus di dieu teh tempat parkiran motor sareng mobil. Nah, jadi ayeuna mah tempat parkiran jukut gitu di ditu. Dalam jukut. Ayo po gerak kadi. Aduh. Naon eta euy jukutna para ranjang euy. Tah di dieu teh tempat parkiran motor. Tah, gitunya. Hayo cuang naik ka luhurna ayeuna. Tah di dieu ge sami tempat tiket gitu. Tempat tiket baheulana. Soalnya kan baheula wisatana membludak gitu kan ya. Orang-orangna membludak jadi teka tampung tiket di ditu ai ke tiket di dieu gitu kan. Ayo Lur ka dieu. Nah, bukalah maskerna lah. Rada eungapnya. Tah di dieu kapungkur nama bangku ngajejer. Tah jiga kieu ye. Kenang-kenangan. Oi, pokona mah loba kenang-kenangan. Satacan di launching teh urang teh geus ngakem di dieu jeung barudak. Gitu. Tah ieu bangku baretona bangku teh ngajejer sampai ka ditu bareto mah rapih Lur aslina. Tapi duka kunaon ayeuna geuningan kalah ka kieu gitu kan. Nya ayeuna mah urang saukur ngamerebeja unggul kaayaan Bumi Pelangi atau Buper Pelangi teh di dieu.
Tah. Oke kunaon geningnya disebutna Buper Pelangi atau Bumi Pelangi. Jadi Mang Jen baheula mah da urang datang ka dieu teh posisina urang ngobrol jeung ownerna boy. jeung ownerna langsung bareta teh. Aya jigan disembur pelangi teh. Tah eta tapi nya duka teuing gitu kan. Pas kumaha tah dulu kumahanya ieu warnana pulang pelangi ya. Ku sabab dinukeun Buper Pelangi teh warnana nya kitu macem-macem tuh, macem-macem warna juga pelangi we gitu kan warna-warni gitu. Jadi warna-warni di kala imah. Tah kalah imah nah gini kan. Tah di dieu bareto mah naon ieu teh meja ngajejer jeung peranti ngarapel gitu kan di dieu ge meja ngajejer. Tah kasus ieu Mang Agoy itu juga nama pernah ngapel di dieu wa. Oh jiga nama heeh Mang Agoy tah. Mang Yoga heeh. Urang kalah kajadi reungit eta. Kambing conge nya euy. Tah di dieu teh bareto mah rapih lur. Tah giningan ayeuna mah kos kieu nya. Tapi ya terus ya. Tah ieu teh kurut meja lur. Tuh baheula mah kan ai sok ngaropi nongkrong bobogohan ngapel gitu tah. Iya. Kacau pisan euy tempatna ieu mah. Aslina euy disayangkeun teh nya kieu gitu kan. Padahal mah Putri Malu euy. moal eta areraeun ka hade. Tah di dieu euy. Ngagaya. Sarange. Oke, gaskeun lur. Tah di dieu musolah nage musolah pelangi, musolah Al Hidayah. Tapi warnanya warna pelangi gitu lur. Ieu jukutna meni paranjang pisan euy. Aduh. Jukutna paranjang pisan. Tah ketinggali pan nya. Ieu toilet sanes loket Mang, toilet. Ieu ieuna musolah gitu. Heeh. Kalau rada ekstrem deui wa euy. Hayu nam. Bae teu naon hayu. Supaya mere beja ieu mah supaya dulur-dulur apal gitu kan. Perbedaan Bumi Pelangi atau Buper Pelangi bareto jeung ayeuna teh kumaha gitu. Keluar atuh lur aslina euy. Tah aya sababaraha spot-spot kangge foto-fotoan kitu nya. Anu nya bareto mah alus gitu geuningan. Tah modelan ieu teh modelan imah-imahan. Ieu teh imah naon nya? Imah Kirby teh imah Hobbit. Heeh meureun imah Hobbit. Oh. Ampura. Ada kacugak Mang ada. Yang kacugak Putri Malu. Tah. Ayo be kaluhur deui be. Tau. Anu bagian mana hareup eta mah di ujung itu di anuan ieu teh non pancoran pelangi teh jadi semburan pelangi. Oh nya eta bagian hareup nya lur. Kela ieu euy. Jukutna rada nyarocogan euy kana sikil. Nya meureun katingali lah ku dulur sadayana. Yo loba ieu Mang euy. Kade naik bisa tuh. Oke. Pas kade. Tah, tos sampai di dia di pelangina. Omae wa mou shindeiru. Hah, ayo. Guys. Aja mana? Anu ngarit eta mah. Bismillahirrahmanirrahim. Tah. Lama tah di dieu kumaha Mang Jen? Di dieu teh baheula mah saacan jadi kos kieu gitu kan nya, urang pernah ngecamp di dieu gitu jeung babaturan. Masih keneh digali gitu, tapi enakeun tempatna teh gitu. Ayeuna geus kieu Mang. Tah, ini mah kieu. Si horeng teh ieu teh tadina kolam renang geuningan. Baheula kolam renang.
tuh tadi itu mula tuh tiluhur kan ka dieu caina mapai ka dieu. Nah ya mah Cina saat lur Ayeuna mah cenah saat. bisa ditinggali penampakan lur. Heeh. Cina Bumi Pelangi bagian handap lurnya. Tadi di geuning aya kapal ieu, aya kakapalan. Kapalan itu juga tangkuban perahu. Tangkuban perahu. Tangkuban. Objek wisata Pelangi. Ayo, kawan ayo. Ka dieu. Tata ka dieu tah. Nah, iya kan ketinggalinya. Ieu teh tadina tempat kolam renang gitu kan. Jeung barudak leutik begitu balik lagi da orang sok ka dieu gitu. Tah geuningan ayeuna kalah jadi saat ya gitu. Jadi nya beureun ge tina punten ieu tina pemeliharaanna kurang efektif atau kumaha gitu. Jadi nya terbengkalai kos kieu gitu. Disayangkeun pisan gitu kan. Dina kaayaan atau wilayahna berpapasan dengan bukit dan gunung Cermai gitu kan yang estetik dan indah. Tah ayeuna kalah kos kieu padahal mah lamun misalkan urang ngurusna konsisten gitu kan insya Allah pasti bakal maju, pengunjungna oge pasti bakal loba lah gitu istilahnya. Bosan lajangkeun deui bosan. Kalau ka ceramah lu rambura euy. Tah ieu meureun ge nu disebutna pelangi teh warna-warni soalna kieu. Nah, itu bisa kieu gitu kan. Pelangi tah nya jiga Tulisanna wae. ka mana jalanna ka dieu yeuh. Dieu yeuh. Tah ieu nya tuh katingali pan meureunannya nu tadina kolam renang ayeuna jadi kolam pohon. Kolam jukut. Kolam jukut, kolam jukut lur cenah. Tah gitu. Tuh kan nya. Eta ilalang nemni jarangkung pisan. Awas ka hade. Naon? Coba euy wa. Putri malunya. Tah. Tah ka dieu lur. Aslina ieu mah aslina. Iya. Tapi juga mun dipake tempat ngecamp di mah enak kan Mang Jen? Enakeun deui, heeh. Tergantung sih Kaluhur ieu urang Mang Jen. beki kaluhurnya. Tah di dieu yeuh. Pelangi. Ai jam masuk popotoan teh. Tah baru teh mah ieu teh pinuh cai lur. Tah jadi ieu kieu ini teh. Jika di TK Mang Jen. Oh. Pernah teh ka Mang. Aing pernah wa. SD. Langsung makan bangku SD-nya. Biasa teh Mang. Tah ieu pelangi teh warna-warni gitu. Ya ieu mah salah kaprah Mang Jen sabenerna mah baheula teh erek dijieunkeun ari urang mah sih geus nyaksenan gitu nya jeung Mang naon nya make kacamata teh Mang Jen. Urang posisinya pernah nanya erek jadi kumaha Bumi Pelangi teh cenah di ujung ditu tuh. Di ujung ditu itu teh bakal jadi pancoran pelangi jadi aya cai Aya cai ngucur. Pelangi buatan bikin Mang Jen. Tah eta pelangi buatan. Senang sabaraha bulan urang ka dieu atuh geuning ieu teh warna-warni kieu gitu kan. Tah eta geuningan. Tapi jangan lah ayeuna mah nu penting mah si pelangi na teh kalah karena warna-warni. Sanes kana panjurana gitu. Gitu. Ayo nanjak deh. Selah aman tapi motor. Sok ya. Ayo jalan nih. Pernah ngarapel di dieu, tong poho di subscribe. Tah. Aduh. Edan euy. Terus Orang bakal ke sektor tuh. Ya, dulu. bae tenan naon. Naik di kalur, Bang. Ayo naik di keluar kamu na jalanna. Ka dieu ya ka dieu. Eta tak ka tukang. Tah ieu nya kieu. Kurang cuang neangan ieu paling tingginya. Ka dieu ya ka dieu. Sok mangin bilang. Kela ite jaru yuk euy jukutna euy sarekeut. Kumaha teh endahna nya ieu di alam terbuka kieu, luas kieu gitu kan. Sayang gitu lamun misalkan teu di
manfaatkeun lah istilah nama gitu. Tah, yuk aya kene caian yeuh. Cai hujan nih majigana. Heeh. Ieu teh tempat berkembang biak. Berkembang biak bangkong. Ulah tuh. Tah, ieu tos titik paling ujungnya asa teh. Ini paling ujungnya Mang Jan ya. Paling ujung ieu teh nya. Paling Paling. itu Mang Jan. Yang sebelah dia Mang Jan. Nah, kan katinggalinya naon disebut pelangi teh nya eta warna-warni gitu dah. Warna-warni ngarah tina pelangina gitu. Aduh ke lamang ieu nyerocogan Cogan di tempol aya ibu-ibu loba di duduk. Keur ieu keur lelason. Burik wa euy kamerana. Mun diperdekat euy. Ulah tuh. Saya na bae. Ulah diudat edit da hirup ge kudu saayana. Asik. Mang Jan euy. Kumaha. Ayo tuh. Kita ngambil iya ka dia. Tah baheula mah di dieu taman lur. Baheula mah di dieu taman. Nya taman bunga lah gitu. Sagala jenis bunga aya gitu kan. Nah jadina diganti ku taman jukut mah. Taman jukut lur. Jadi Arif untuk non Bumi Pelangi pokokna nama sadulu Instagramna aya foto-foto Bumi Pelangi mangga di-uploadkeun nya. Lah Di hashtag nu penting mah sahabat _Sunda SS lurnya. tah eta laras. Ka mana Mana dieu? urang geus pang puncakna ieu teh lur. Pang puncakna. Soalnya puncakna bisa ditanjakan. Tang teu bisa ini mah. Baru teh urang teh ngakem di mana nya? Handap. Di handap sugan. Ya lur penampakan Bumi Pelangi di luhur lurnya. Oke anu drone nama. Ayo ka dia lur. Yo aina urang ka rada ujung. Oh di dieu yeuh asa teh urang teh. Di mana nya? Nya ieu entos paling ujung ieu teh lur. Paling ujungnya. Di tukang teh gunung naon manjit. Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu teh kahade nya. Mantap pokoknya mah. Dia kana tempat dari di Mang Jan. Ayo. Oke. Mang Jan, ayeuna urang posisinya menuju ke bawah nih Mang Jan. Ka bawah, nya ka bawah. Arau. Anjir. Ngerocokan lur. Aduh, aslina. Kumaha di dieu? Itu ka anak bola. Ini sedih lah. Ini di heula. Yo, di heula. Alhamdulillah lur, urang ayeuna tos istilah nama explore-nya Mang Jakinya. Explore pokoknya mah. Di handap sampai ka luhur gitu. Ayeuna teh ngeplog ka handap di teh rajin we euy. Cangkeul aslina. Naon lurnya hampurannya, nu penting geus mere beja Tah lah. habis merebeja kaayaan buper pelangi teh kos kieu gitu kan. Heeh. Tapi memang sih Mang Jan menurut orang yang sangat disayangkan lah Tah, karena Bumi ada. Pelangi ayeuna geus aktif deui ieu Tah. bisa jemput nalurnya. Mohon. Tapi sebenarnya mah support Mang Jan lamun dipake ngecamp ku barudak euy. Jika nama, Bari tapi jeung teu bayar lur. tapi itu kudu dirapikeun heula meureun Iya, jukutna. dirapikeun. Rada di babadan Iya, gitu. dia cong ngecamp. Heeh, tah. Jadi Enak kan gitu ya. balad-balad ieu nya anu sok ngecamp nya. Heeh. Keur musim pandemi kieu mah Keur musim pandemi mah dah hes ya tuh mah. lurnya luar biasa. Hampura itu make masker lurnya dah. Aya di dieu di masker nama ngan eungap itu lur. Eungap nya euy, haheho baru make masker gitu kan. Nah, Mang Jen nya urang kudu salam-salam heula atur salam ka Ketua Karang Taruna Kecamatan Keramat Mulia. Heeh, salam Antos Newport channel urang. channel urang. Oge hiji deui, salam ka Ketua Kecamatan Jalaksana. Kang Dede nya Hapunten ye. Mentek-tek Mentek-tek wae anu teu gaduh. Teh izin wilayah heula hapunten Kang Dede. Mugia Kang Dede jadi bahan naon ieu teh? Bahan referensi. Tah eta istilahna mohon. Sok diolah-olah lah. Diolah gitu nya. Diolah, bahasana diolah gitu kan. Tah gitu aya namanya pesan awungkul gitu kan. Nah, ieu mah pesan. Nya
kembali deui ka diri masing-masing Nah, gitu kan ya. gitu. Bahwasana kan ieu teh tempat ieu teh support pisan. Heeh. Terutama kan ieu tukangeun pisan Gunung Ciremai gitu, lembah gitu kan. Tinggal ngolah na we gitu kan. Panginten gitu wae nya Mang Jaki. Aus ieu teh. Haus can Ti minum tadi lur. ti handap aslina. Urang ngan mowa 2 rokok lur ye. Korekna aslina ye pokoknya. Aduh, yang geus teu Mang Jen. Yang satu gitu bae nya. Urang pungkas Mang Jen. Hayolah urang pungkas Tong poho di subscribe. Subscribe. Turubna subscribe oge. Subscribe. Turubna channel Sahabat Sunda. SS. Tong hilapnya. Jeung salam mongko ka Ma Ijo nya. Oh nya salam ka Ma Ijo, turun Ma Ijo eta tos jadi yel-yel ka urang. Jadi posisina bakal jadi ieu lah. Oke, langsung we ayeuna urang bakalan berbagi video sinematik anu ala kadarna. salah kadarna nya. Selamat menyaksikan.